Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, ayeuna dinten Minggu kaping 28 November tahun 2021. Simkuring kenging uluman kedah mios kahoman sahurna dinten ieu bade kenging anugerah budaya di Bapak Wali Kota Bandung. Pangitan di setiap budi ka Homan kena ngelangkung setengah jam kurang manfaatkeun kanggo ngobrol. Janten saban tahun pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten sok aya kaemut ka seniman, ka budayawan, ka tokoh-tokoh anu ageng jasana dina ngamulyakeun kebudayaan. Saurna simkuring kapilih teh margi ku Dewan Pangajian dianggap konsisten antara ajeg dina tarekah memulai miara sareng ngamulyakeun basa Sunda. Geus pados videona caangnya toh orang cangkeun kieu. Sanesna sanes jantan udagan kenging penghargaan atapi anugerah teh komo tahun 2017 simkuring parantos kenging anugerah budaya di Gubernur Jawa Barat. Oke, tahun 2016 parantos kenging anugerah tokoh pelestari bahasa daerah di Badan Bahasa Kemendikbud. Ayeuna kenging di Pak Wali Kota anugerah budaya gitu kan. Sanes kadinya udaganana. Kita mau pembedi papanikeun simkuring mah macul we di sawah. Mulai miara ngawaskeun ngamulyakeun basa Sunda gitu. Terus saya macul. Anapun tina eta sawah aya belut, kenging belut. Ya dibantuin eta mah rezeki gitu kan. Janten kalabat ayeuna gitu kan. Simkuring bade leus naon, bade bungah naon. Eta mah paniten Dewan Pangajian we. Simkuring dasar-dasar mah idealna gitu kan. Pami simkuring dianggap jami anu ageng katineungna kana tarekah ngamulyakeun basa Sunda disarengan ku sumebarna basa Sunda di ruang publik beri sae. Eta idealna mah. Namun ayeuna dina kaayaan basa Sunda diaranggo masih seueur lepat nyasa tumarumpang gitu kan. Nampi eta anugerah teh. Janten di rohang-rohang publik masih seueur war pangajak atau nepi iber nu didamel ku swasta oge ku pemerintah anu lepat ngararepkeun kecap teh lepat milih kecap lepat udah kusuk basana gitu kan. Ke urang bakal ningal di saparat Jalan Merdeka aya war pangajak diserat ku basa Sunda
nyampah tong di dieu gitu kan. Dan nyampah mah sanes kecap basa Sunda. Seueur war pangajak atau napi bewara pengumuman ibar ti pemerintah anu lepat di Pasir Kaliki, jangan Pasir Kaliki aya war pangajak anu agung pisan dina plang dina billboard anu eusina teh walungan kotor ateu ngagolontor tamusana naon teh. Nah, badeng udah guru lagu sepada or gitu kan. Simkuring dina kalungguhan sebagai ketua badan pengawas di LBSS, Lembaga Bahasa jeung Sastra Sunda. Pemindingan kelepatan gitu teh sok langsung nyusul tepus ka bagian atau nu gaduh tanggal waler karena eta Pademangan. Pemimpin mah bagum di bagian umum. Kesimpulannya disangkamukeun ka pabagumna gitu kan. Sebenarnya insyaallah bakal dilaraskeun malih hiji mangsa simkuring mana kuartos yen di situ Cisanti aya plang agung pisan anu nuduhkeun yen eta teh kawasan Mastaka Citarum sejenten di sana Mastaka gitu kan. Tah harita nalika Pak Yusef nuju kepala Parpora Kabupaten Bandung simkuring langsung ngintun WA ka anjeunna yen eta lepat. Ai walungan mah teu kudu dilemeskeun. Hulu we, teu kada Mastaka Citarum. Anapun di eta wongkon aya kebiasaan masyarakat anu nganggap pamali nyebat hulu. Tiasa pan nganggo hulu wotan. Tiasa nganggo sungapan seueur. Kecap-kecap piliheun gitu. Alhamdulillah. Anjingna sabadana PWA teh simkuring eta pelang teh digentos ayeuna mah hulu wotan Citarum gitu kan. Kabingan simkuring bakal nambi upami para pejabat ya biantara nyangkem teh ulah mengungkul dinten Rebo. Kan di Bandung dinten Rebo teh dinten nu diwajibkeun nganggo raksukan Sunda, nyangga bahasa Sunda. Tapi nu katinggal namanya casing na. Namanya nganggo wacuk Sunda lah gitu kan, teu acan. Jero-jerona karakterna atrapi kelakuan poe harita nyuna atrapi teu acan juga namanya acuk kan namanya luaran namanya casing. Di Tasik Salasa teh. Selasa nyuna ya nu dinten Kemis, ya nu dinten Sabtu. Pokoknya hampir sadaya kabupaten kota gaduh kegiatan anu sadinten eta mah dikhususkeun kanggo kegiatan kasundaan. Mauli saresna mah sakola-sakola ge dina dintenan eta mah kedah ngawulangna nganggo basa pangatur basa Sunda, bade ngawulang basa Inggris, matematik, IPA, PKN, tiasa ke basa Sunda. Pangantirna gitu kan. Aya sabar urang di ieu anu kenging anugerah budaya teh. Nya tangtos Dewan Pangkajian parantos milih sarta ngiker-ngiker sahanu pipanteseun anu merenah kenging eta piagam teh. Sanes mengunggul anu patali sareng kabudayaan. Namun oge anu ngadeudeuh pariwisata di Kota Bandung.
dan Bandung depan urang terang lah kawentar kemana-mana. Disebutkan Paris Panjapa, jantan Parisna Pulau Jawa teh Bandung, didalegdeg ku turis-turis mancanagara. Ya di antawisna aya kaunggulan kuliner utamina katuangan khas Bandung, tingawitan brownies, peuyeum, batagor, bikin ka seblak di Bandung kan populer pisan. Tempat-tempat hiburan di kota Bandung atau napi bisa budeureun kota Bandung seueur nu sae, seueur anu tiasa dijantenkeun kawasan kanggo ngabeberah para pengunjung. Teu karaos urang terus ke Jalan Merdeka ya. Nah, itu Jalan Merdeka ya. Payunan BIP itu. Nah, saurna zaman upami di Aceh nyebutkan Aceh Merdeka itu pasti bakal ditangkap. Mari dianggapnya bakal barontakan negara gitu. Mari dia gogorowokan Aceh Merdeka. Mari naon, mari nabiskeun trayek di Jalan Aceh ka Jalan Merdeka, tak aya balik kota. Tatu tuh war pangajak ku bahasa Sunda di taman badak gitu kan. Itu masih kan seueur lepat. Gura tuh kayak ketinggalan nu alageung mah. Tadi lebat-lebat teh seueur war pangajak anu lepat. Itu tempat pemumpungan masyarakat nalika Kang Emil jantan wali kota Bandung seueur kawasan-kawasan anu di damelkeun taman gitu tah. Ieu kepegat kareta ieu. Sebenarnya kareta balik ke Subang itu. Dugi ke Jalan Lembong gitu. Tuh di payun aya patung Persib. Di Surabaya patung Ajas Sudrajat. Ngan balik kenca tuh kantor itah no di Kulibong kita. Di Kulibongan kuseng margi kacana sok pupus ka Center Bahal tuh kereta. Jalan Tamlong. Sekedap didugi ka Oman ya. Kesan dinten Minggu menuju Tepatos seueur kendaraan liwat janten lancar pisan. Namun upami wali kota masihan anugerah budaya ka sadaya rakyat kota Bandung bakal riweuh. Tah ieu naon komunisan kota Bandung seueur waramaen anu nganggo tokoh-tokoh kartun. Tapi di payunan UPI para wargi aya baramaen ya lumayan lah. Sok aya wae nu masihan mah gitu kan. Anjeunna teh gaduh putra 2. Nu hiji di ITB, nu hiji di Unisba. Sami bermain deui sanes kuliah. Salah bermain deui. Sawargi-wargi itu karena bermain itu. Ayo seueur nu goes tumpak sepeda itu. Tuh.
Nuju naon di Pikaresep numpak sepeda teh. Dina teori mah urang kedah ngebiasakeun bagi numpak sepeda mah minimal sadinten teh nambih 5 kilo. Tah sepeda berkebergan. Pami urang ya dinten Minggu ya keluar ti bumi ngagoes 10 kilo. Enjing ngagoes deui kedah 15 kilo. Rebo kedah 20 kilo, Kemis kedah 25, terus gitu. Tadi jamin tos 2 sasi saya urang bakal tebih di bumi. Itu kasihan teh mah. Margi rupi-rupi klub sepak bola sepeda mah. Aya Matador. Manggih tanyakan dorong. Aya oge grup Mawadah. Manggih warung dahar jadi pada kuat. Sehat lah gitu kan. Ngagoes bari tuang sekedap dia di Preanger pikiran rakyat atos Hotel Homan. Tah kehalangan ku si bunga goes ya pada mengkol aja. Dugi ya. Alhamdulillah. Dugi ka Oman. Saya 25 genep. Malah wargi itu menuju Ngariung sareng baru Bandung gitu. Di Ceti ya. Itu rumah aya Pak Hendi sareng urang geureuh nya. Mari Pak Hendi. Ada kan Kang Hendi Pak Hendi. Nah, ini ya. Kang Hendi balik. Tadi ieu lah di maskerna di anu. Asesor kudu dipake. Hendi, parangan geser kan dia. Ieu nya. Ieu Pak Hendi gaduh parangan 2. Nu katu nu kekenca lainnya tuh Ceti, di orang kebetulan bebas. Nu katumbangan, nu kenca mangga, mung perjanjian. Nu dikebekeun eksekusi, Nu mana Ceti, nu kenca kataku? Bebas pasti tah. Keluar kanapkeun lima tah. Perjanjiannya kenca tuh. Sekali kuliah. Iya saya ya, betul halina. Kabukur abdi gaduh batu ari kieu ayeuna pisan diketesan ku Avanza. Mun ku Avanza na alimun. Tuh, nya. Ngali. Trailer buat nanti. Tah, ulah maka dibuka aja kaos. Kanapkeun dibalikeun ke Pak. Buka, brai. Tuh. Tah eta. Kesalahan. Jadi kumaha perjanjian. Lu tunggu. Oh. Ayo itu tiasa ieu rebutan. Tah teh kudu cepenge apa tim geurna. Ieu Pak Hendi teh seperti ngarana ke daerah yang berian seni tradisi. Daya sekna kirang. Kan tuh Disebatkeun eta mah. Kan kirang tuh des. Yang terang saya sok abdi tarik kepras tarik Kirang lebih ya aku terangin ini gilnya sok kayak tempat kelak awon yang terang saya abdi gitu. Selanjutnya budayawan Kades Jawa Barat Taufik Fatur Rahman panampi anugerah dina bidang bahasa bersastra. Pak Haji begitu biasanya disapa, beliau adalah yang memprakarsai juga borangan atau stand up komedi anak Sunda Nakodol Sorangan dan juga Sudong Sulap Jendongeng dan juga tidak lupa pemilik sertifikat Sultan yang memproduksi buku bahasa Sunda. Beliau adalah sastrawan Sunda sekaligus budayawan. Selanjutnya Teddy Hardin panampi anugerah dina bidang teknologi.
tradisional. Bapak Teddy Sudardi, pendiri perusahaan dengan nama Tekadin Pisau Indonesia, merupakan seorang sarjana teknik geologi Institut Teknologi Bandung. Iya duka luar sentena mah mau di hiji kampung aya ibu-ibu di Gadabah diperkosa cepopong, lapor ke Pak Lurah, bapak-bapak abdi nu Gadabah berang beting siang saha duka pan berang ketinggal ibu ngetna da teu katinggal bagi nganggo masker jadi abdi boleh dibuka maskerna ieu. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kak Manjasad lagu Karinding sakitu endahna. Ayeuna sibeuring bayeuna kabi mewah bapak. Upami urang ngadangu endahna Karinding kedah tumarima ka saha? Lagu naon we? Tangtos Allah ka Gusti Allah lepat kana nyiptakeun lepat nur rasma upami urang ngadangu enahna lagu kedah tur marima ka tukang ngaput cepopong sok urang ngadangu enahna lagu jazz saha nu ngadamel jazz tukang ngaput lagu blues tukang ngaput lagu rock tukang ngaput lagu naon deui dangdut gentos dena kuce saha nu ngadamel cangcut tukang ngapet Kang Uu nu kawentar saya nyanyi teh urang Ambon kunaon urang Sunda teh tiasa nyanyi saya mapakan urang Ambon apan urang mah lepat diajar laguna ujung urang kali teh diajar tina rupi-rupi lagu anu lepat rumpakanna sok sadaya lagu-lagu nu diajarkeun ku urang di teman kanak-kanak da ngaraco atuh. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Ibu kasur upami bade melak jagung mah teu kedah jero-jero da diasep. Upami ibu bade ngali sumur name kedah jero. Lepat abu kasur teh. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, diukma dina kursi atau dina beungeut atuh lepat urang. Coba ikut coba pokoknya di surahan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Dia naon cah hujana? Dina kenteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Cenah dina kenteng hujana, nu basah kebon. Bade kumaha leresna eta lagu teh. Ayeuna kieu lah Kang Tisna. Naon urgensina, naon alasanna? Budak TK 4 tahun diajarkeun muncit meri, na lagu potong bebek. Muncit entong. Sok potong bebek angsa terus diwanohkeun kana dangsa. Dangsana teh cukup sakali, hawok eta teh. Dilodok Kang Uu. Teu mungkin ah budak TK 4 tahun mah. Tapi Kang Tisna lagu potong bebek teh pantesna sanes Kang Uu ka budak TK. Eta mah lagu dangdut. Kan kieu Kang Uu. Aya lagu dangdut potong bebeknya. Potong bebek angsa di kuali. Nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri ke kanan, sorong ke kanan ke kiri, sadayana pas surung-surung. Itu repna ya. Pelangi pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Segera dikemerokan Kang Abdi Sanes Japati. Kang Uu, ini mah dangdut mah resep.
Margi abdi urang Tasik. Pusat dangdut Tasik mah ya rajana urang sodong. Kang Tisna teu uninga. Soneta teh singkatan Sodong Negla Tasikmalaya. Aya Sodong Hilir, aya Sodong Negla. Rhoma Irama. Abdi yakin pisan. Hiji mangsa saur tukang ramal di Jawa, Joyoboyo. Nagara dina kaayaan goro-goro bakal datang satria piningit nyelametkeun negara urang. Sanamina Notonogoro. Nona ato Soekarno. Tok Soeharto. Notono anakna Soekarno, putrina Megawati. Notonogo. Ge sareng O, ge na Gus Dur, O na Yudhoyono, taroma, rawana Rhoma Irama cek. Yakin abdi mah. Yakin. Margi upami ditinggali, Rhoma Irama paling siap. Segi finansial, ayeuna ke Lubang nyalira BRI. Eta bawa Rhoma Irama eta teh. Gaduh televisi, TPRI, gaduh RRI. Pendukung Rhoma Irama parantos ngahiji dina beuketan Korpri, Korup Pegawai Rhoma Irama. Keamanan aya abdi. Anak buah Rhoma Irama gitu. Mung sana satria piningit kanggo satria bergitar supina. Ayo lagu kieu ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Habis mandi ku tolong ibu. Geus mandi mah atuh dianu heula. Nya di baju heula. Da lagu mangkoko mah tartib. Isuk-isuk teh kudu gorejag. Kudu inget kana kewajiban piceun adat pamalesan. Lamun geus hudang gebrus gera mandi ulah murungkut tong sieun ku cai. Lamun geus mandi tah rap geura di baju beberes babantu beberesih. Kang Tisna saya Indonesia saya Nusuna sadayana awon nu mangkoko teu sok buntu sok tinggal daya ujug-ujug daya mangkoko tajana urang teh lepat diajar lagu lah gitu kan. Jadi kabungkur mah teu kreatif pengarang lagu teh. Pak Hendi ahli karawitan rupina teu ngeuh yen lagu burung kakatua teh sami jeung tapi saya bunar mangga nyanyikeun. Burung kakatua hinggap di jendela, topi saya bunar. Bunar sami teh. Tapi ada tuh iya silih protes. Duka topi saya bunar heula, duka burung kakatua heula. Tajadan lepat orang teh, lepat diajar lagu lah gitu kan. Ari Bandung kanggo tadi sur Pak Wali kan orang kedah nyiapkeun karakternya. Abdi ningal sakirang-kirangna Bandung teh kawentar ke 4M ke hiji Mojang. Gadelis siga sepopong di Jogano. Abdi orang Tasik. Kuliah di IKIP. Kahoyong mah ka Tasik deui, ka Bandang ku urang Panorama dikeun ka ayeuna, bumen-bumen. Di lembur pun bojo, namanya teh nyalinung ka gelung. Sami sareng kanggo bumen di Cinangka. Mun abdi mah nyalinung ka gelung, kanggo mah nyalinung ka susu. Saur anjeunna. Pato jarang di gelung. Emutkeun eta mah kanggo teh. Rejakan si Buring tuh, petamrin urang Palembang. Senior di asrama IKIP. Urang Palembang ke Padang urang Jatinangor. Tuh di ka Palembang, Mojang. Kedua makanan, tuh lote kalipa apo, batagor, peuyeum, brownies, seblak, kerupuk atah make populer. Kawon Jawa ge lah, kusuna mah tuangeun mah, sanaon di Jawa. Kadu paribasa anu patali sareng tuangeun. Witing tresno jalaran soko kuliner. Urang teu gaduh. Oh kulino atuh mah. Anu katilu mode kadieu ngiblatna komo rasukan muslimah anu rupa idah seur lah gitu ka halna nu kaopat musik ti jaman kaulu juru maja keneh
Dopil, Freedom, Rhapsodia, seur di dieu, Giant Step, kadieuna keun Bimbo kanten gitu. Dikeun ka ayeuna Ariel Saksabina, padahal lamun urang ngadamel rumpak ka lagu teu kedah nu ribet atuh. Jadi riweuh ka simkuring. Kang naon ka aya hasana Maripi teh, da teu aya. Basa Sunda kaca Maripi teh lagu Kang Darso aya. Aya lagu populer ya, Papatong. Aya populer. Berang maju ka lohor. Apa berang ka lohor keneh? Nya bere ka mana atuh? Lepat rumpaka lagu-lagu Sunda gitu kan. Padahal sederhana lagu mah. Bimbo ningali sajadah janten lagu sajadah panjang. Ebit gak ada cepopong ningali barangkal janten lagu. Barangkali bisa ya sederhana. Roma Irama Kang Uu ti Lembang remna blong atunya ngemutan tak kak rem tangan janten lagu rem tangan sudah pasti ya rem tangan kan kita itu saya rem tangan tak jajan. Terus karakter orang Sunda mah kedah madoman ka Bandung. Mari Bandung teh barometer. Kumaha karakter orang Sunda teh? Teu sombong. Ulah goong na beuh karya, ulah goong na beuh maneh. Urang Sunda mah gunung nu pangluhurna namina Gunung Cereme. Sanes Gurung Kadu, Gurung Kalapa, ahliet gitu kan. Sanaos urang Sunda teu sombong, ai urang pan sombong. Kabuka jaman abdi keur budak memeh dahar teh. Maca bismillah kumaha leungeun, calebek dahar. Ini kan teu. Bismillah kumaha leungeun, dipoto heula kan. Ria eta teh. Teu sombong, namun berkonsep. Karuhun urang. Bapak tinggalian jalan wetaneun gasibu, manuk alit, titiran, titimplik, tikukur, dederuk, alit. Kapali Kulon, Raja Wali, Elang, Garuda, kunang tuh dihijikeun, dihakan, CM, politik teh, sikan heureuy, tapi berkonsep. Tah, ayeuna urang ngadua sasarengan kanggo kamajengan Bandung. Kang Ujang, sok lah. Jantan kieu cepopong. Da Mang Oded ngurus Bandung teh teu sagampil. Ngabulak-balik panangan seueur masalah. Tah ieu masalah runtah rebetkeun ka dieu nya. PKL rebetkeun ka dieu masalah-masalah nu batali sareng Bandung teh dikadiekeun tah. Ieu urang sasarengan kali Dengiang teh mana jantan. Dengiang Bandung, unggul, pupus tah. Dua kemungkinan kartisna. Lamun doa urang dikabulkeun, tangtos daya wakabul. Bakal pupus eta teh. Tapi bami urang teu pupus, harusna urang kada bajoang deui. Jantan kieu sakali dinya. Dengiang Bandung, unggul 3 kali. Unggul, bobes. Eta nu kaopat kalina. Sok witan ah. Dengiang Bandung, unggul, bobes. Da kada sareng sadayana atuh. Teorina ieu dina fisika upami urang diomongkeun ku jalma rea bakal nyambung kana cepil teh. Aduh aing diomongkeun batur ya. Bakal nyambung. Lamun urang didoakeun ku 40 jam langkung, insyaallah bakal dikabulkeun. Langkung 40. Doa urang kanggo Kapajengan Bandung disimulkeun ku gas pupus, kada sareng sok. Dengiang Bandung, unggul, pupus. Kang ulah kena sponsor sistem ngiring atuh. Ya saudara, ya ngiring.
Dari yang Bandung, unggul, babes. Nah, kita sih mau Kang, jantan Bandung, Dangyangan, unggul, apa yang ngapunjung. Hilap, sim kuring teu ngawanokeun ngaran, wasa sim kuring Taufik, di payuna aya we hiji, Taufik, we opat di pengerna jantan, we Taufik, we. Panjang dipanjangkeun mah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.